kurang aya rek diayakeun. Aduh panco nu bakal piseung gitu. Arambe we ku saria mun teu ka ambe datang ka dieu. Nomborna aya di handap. Mana nih? Buat salah tuh. Oke, nomorna mah di layar kaca. Mana kacana? Di geus we peserta mah cicing heula. Kurang erek disambut hiji si Gondro. Ah, botak lain jabring. Oh, manehna pertandingan ieu boga lagu naon? Urang teh boga botake anu botak kudu diteke. Oke, siap. Naon siapa teh urang? Kan botak gitu diteke. Oh, heuh nya. Namanya bisa wani ke si Jabrik. Sabab urang wani ka si jabring, urang teh pernah kanco jeung si Blok Kesnar, tapi bungkuna mah urang teh eleh. Malah lain diantap, malah di smackdown. Dun ke Arab. Dun. Heeh, langsung urang teh hijrah di Arab teh. Oh, ngeus arang kasih Jabrigod. Jabrik mana boga lagu naon? Ya aing boga lagu jabrigong aing sebagong. Pengen we tambahna geus kurang. Namanya bisa wani ke si botak. Otak aing wani ka si botak. Aing teh aya polisi tidur. Wani teh di bawah panco. Aing teh kok sare. Kan bisa tidur mah sare. Heeh, ku aing teh di hudang kedua, teungeul heula langsung diajak. Geus we ulah loba bacot sekarang mah guys. Kita dimulai panco berakhir yang sengit. Oi para menyet-menyet di urang erek ngajelaskeun peraturanna. Nu kahiji kudu nu eleh kudu dibere hitut, nu kadua hitutna ulah keluar bukurna. Banyak bacot sekarang mah dimulai saja. Hiji, dua, tilu. Ya terus botak. Si Japri geus bangetna. Mana jana? Aing nguna. Ah, si licik licik sih itu mah. Sekarang harus diberi pegung. Oh, kan Kade iya, ulah Kak. yang keluar bukurna. Ada ulang mana? Sudah. Pertandingan belum selesai. Ada di dua, tilu. Si Botak pantang menyerah. Pemenangnya si Botak. Pakai jurus andalan itu bedegong. Ya. Dia siapa dia? Sekarang pertandingan semifinal alias final ring. Ya nu bakal pertarungan piseungkeun, piwangieun alias pibaweun. Aya nama ronde final kudu diganti leungeunna tah. Ieu teh tangtungkeun hiji, ieu hiji, ieu hiji. Langsung dikitukeun. Nah, kitu. Orang gerek korong sih ya. Oh. Banyak bacot, mana yang geus siap? Ready. Siap. Mana yang geus siap? Ready. Ready siap? Siap. Oh, siap. Sekarang udah banyak bacot. Hiji, dua, tilu. Ya. Patrick sedang menggali emas. Suruh aing ngabiskeun kanu yang irung sia. Namanya licik geus we. Rame mana ge licik tadi janda naon. Wah, tuh kan mana karesep janda. Licikan deui sakali ewang atuh. Kan aing mah lain karesepna korong. Namanya bet merek korong. Kena situ ge mimitianana licik. Jojo mere janda jojo. Itu janda cenah. Makana teh mah karesep maneh. Kan geus bere hitut bedegong. Oh, ada si itu